Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah urang sadayana dipanjangkeun yuswa. Urang nuluykeun hanca mitra masih dina judul Janji Nu Mawapati anu mana ayeuna bagian ka-32 na. Sumaga mitra ameh teu nyangkolong kana waktos. Kumaha akin hatos ka uninga saha anu ngaganggu kapun anak teh. Juragan Pardi gancang tumanya perineuteub, kawasna kacida geus teu sabar. Puguh duka teuing aki teu bisa nyaho kalalembut anu geus ngaganggunya. Lantaran manehna teu nyembongan. Ngan aki teh tadi ningali aya tetempoan anu kacida mata ketir. Mimitina aki ningali aya pasawahan ngampar, terus aya saung. Di jerona aya 2 urang jalma lalaki jeung awewe. Tapi teu sidi kana rupana. Geus kitu aki ningali aya hiji imah anu kahuruan. Aya 3 urang jalma anu kaduruk jejeritan minta tulung. Ari panungtungna aki ningali awewe keur ceurik balilihan. Terus ngaragragkeun maneh ka jurang. Tah kitu anu katingali ku aki teh. Cik pikiranku sadarea. Nah naon ieu teh atuh maksudna? Sabab aki mah teu bisa nengguh. Kitu ceuk aki Juha mere keterangan nurutkeun titinggaliana tadi. Ngadenge caritaan sarupa kitu Dani, Sarip, jeung Neng Epa silih reret. Lantaran keterangan si aki teh teu mata kaharti. Kalah mata klieur mikiranana oge. Tapi pikeun Juragan Pardi mah kacida pisan reuasna ngadenge kitu teh. Samalah lamun disidikeun mah beungeutna oge katarapias. Ras inget kana kajadian baheula sawatara taun anu kaliwat. Itu deui pikeun Mang Ocin harita jadi inget deui ka mangsa katukang. Nya keur sajongjongan mah ngahuleng nyoba-nyoba mikiran anu bieu dicaritakeun ku si aki. Ras inget ka kulawarga Mang Jumari anu baheula maot kaduruk alatan imahna kahuruan. Itu deui ka Nyi Rasti anu ngaragrageun maneh ka jurang. Mang Ocin mikir meuni uleng. Ceuk pikirna naha kajadian baheula teh aya hubunganna jeung gring nanenglisna. Ku harita mah Mang Ocin oge can bisa mastikeun nya enteuna. Aki, naon maksudna cariosan salira aki teh? Margi abdi masa kedik oge teu ngartos, cobi atuh anu langkung jelas. Tanya Sarip diukna rada ngeser ngadeuketan ka si aki. Ari ujang mah poguh oge teu apa nyaha naon eta teh maksudnya. Lantaran anu katingali ku aki mangan saukur gambarannya. Tapi duka teuing hartina mah puguh aki teh poekeun. Coba atuh ceuk aki oge parikiran ku sararea susuganan aya anu nyaho sarta bisa neguh kana maksudnya. Jawab si aki terus ngareret ka Sarip jeung kanu sejena. Janten leresnya aki teh teu acan terang kalalembut anu ngagangguna. Nya acan kawasna mah manehna teh mungeun nyembongan. Beut kalah mere ilapat ku cara ningalikeun gambar anu ku aki tadi geus diterangkeun. Tapi saacana ka aki teh aya nu ngaharewos. Cenah mah nenglisna terek dibawa sarta rek dijadikeun pibatureun di alamnya. Tah kitu beja anu tadi kacarima ku aki mah. Walon aki Juha bari rutret kanu araya di dinya. Ngadenge kitu sararia oge puguh bae eueuh anu teu ngajenghok. Omo Neng Epa mah meuli calangap, jajantungna karasa ratug, hate pating sareblat teu puguh rasa. Ariwang geus mimiti minuhan alam pikirana. Sok inggis aya kajadian anu teu dipiharep tumiba ka lanceukna. Kumaha aki dadanguan teh adik kuring rek aya anu mawa?
Tanya Dani katara bangun anu ambek tapi campur jeung hariwang. Nya puguh oge kitu jang nurutkeun anu kajenge mah. Dasar setan kurang ajar wawanyanan sia make ngaganggu ka kulawarga aing. Da ceuk rarasaan mah kuring sakulawarga tara iri dengki jail kaniaya. Tara tega ka sasama, tapi naha aya nu wani kitu. Calutak sia. Lamun seug eta jurig atawa setan siluman anu ngagangguna bisa katingali, ditangtang kelut sia ku aing, saeutik oge kuring teu ridho boga adi hirupna didodoho kuno karari itu patut. Sok gancang geranembongan aing mah teu sieun. Ceuk Dani harita kawas anu kasurupan. Ngomongna ka mana bae siga mah bakat teuing ku keheul jeung hariwang kana kasalmetan adina. Istighfar kadinya ulah wani ngomong kitu ari taeun teh. Ulah sok padu calangap, kudu dipikir heula sagala rupa oge. Kumaha lamun mata koreng akibatnya tangtu mata kaduhung. Aki Juha gancang ngagebes peri terus mepelingan sangkan Dani ulah sok ka mana karep. Sarta sompral dina ngomongna. Da pugu Aki Juha manyaho lamun harita didinya aya hiji makhluk anu keur milu ngabandungan ka maranehna. Tapi hanjakal ku Aki Juha ti tadi oge teu bisa katingali. Tapi najan kitu si Aki bisa ngarasakeun. Nya bareng jeung kitu Neng Lisena anu ti tadi ukur ngalempreh dina kasur korejat harita langsung hudang. Burileng panona buburilakan, bangun anu galak terus molotot. Hei aki-aki peot bau badot. Papatahan tu manusia teh. Lamun nyarita montong sok asal disada. Nah kira aing teh ngadenge. Dasar belegug sia makabe oge. Gableg mata bolotot tambu tapi teu bisa neule. Nah teu nyaho lamun aing ti tadi oge aya di dieu. Ceuk Neng Lis tatu tunjuk ka si Aki, tapi sorana beda lentongna teu cara sasari. Nya puguh bae atuh sararea nu aya di dinya kabeh oge rareuwaseun. Jung harita Neng Lisna nangtung terus ngalejeg dina luhur kasur. Ituna teh bari nulak cangkeng. Rupana anu satadina geulis jadi asa robah pikasieun. Juragan Pardi anu ti tadi teu jauh ti anakna Jung nangtung terus melong ka anakna. Desna anaking anak ama. Kunaon hidup teh? Jeung deui eta ulah kitu make tutunjuk ka Aki. Pamali eta teh kasepuh mah urang teh kudu sopan. Ceuk Juragan Pardi maksudna mah ngingetan kanu jadi anakna. Adenge caritaan kitu purilak panon Neng Lisna molotot ka bapana. Samalah huntuna oge kekerot bangun anu hijid pisan. Kacrot nyiduhan kana beungeut bapana. Nya puguh Juragan Pardi beungeutna lamokot terus disusut ku bajuna. Hei lalaki bangsat kurang ajar. Jahat. Telenges. Sakedeung deui sia bakal ngarasakeun katunggaraan anu ku aing dirasakeun. Sia bakal nyaksian anak-anak sia nungtutan marodar ku leungeun aing. Itu pok-pokana Neng Lisna harita estuning mata kaget sararea. Samalah nyaritana bari ditungtungan ku seuri nyikikik, sorana semung irung mata kukurayeun. Astagfirullahaladzim, Nyai geulis anaking incu Aki ulah kitu ari taeun teh. Sing inget kanya diri, sing nyaah kanya kurungan. Ulah sok kabawa ku sakaba-kaba. Dengekeun caritaan Aki. Istighfar kadinya anaking istighfar urang kudu eling ka Maha Kawasa. Sok astagfirullahaladzim gitu. Sok turutan Aki. Aki Juha harita nyontoan ka Neng Lisna nu harita warugana aya anu nyicingan. Ari Juragan Pardi jeung anu sejena ningali kitu teh kalah arolohok. Lantaran sararea oge teu pati ngarti kana eta kaayaan. Dasar aki-aki 7 mulut. Saha nu sia disebut incu teh. Aing mati baheula oge teu rumasa jadi incu sia. Teu aing mah teu boga aki anu bentukna siga kitu.
Jadi montong sok ngaku-ngaku. Tembal Neng Lisna bari medengkreng nulak cangkeng kasih Aki. Nyaritana estuning kasar garihal matak tegenah kadenge na. Yoh, jadi lamun kitu masya teh lain incu aing. Banyak kitu oge. Terus saha atuh anu sabenerna sok kancang nyarita, silain teh setan cimanya. Cuk Aki Juha bari mencerong ka Neng Lisna nu keur jalang jeleng teu daek cicing. Hei aki-aki peot bau badot. Sia teu kudu hayang nyaho kana ngaran aing. Lantaran ku aing oge moal dibejaan jeung deui montong sok pipilueun kana urusan aing. Jigra indit gancang geura nyingkah. Montong wani-wani ngahalangan kana pamaksudan aing. Sia kudu lebar ku umur serta kudu nyaah ka nyawa anu moal lila deui ku malendang di alam dunia. Itu cek eta lelembut anu ayeuna ngancik dina kurungan Neng Lisna. Ngomongna tutunjuk sukuna gegejret. Nitah sangkan Aki Juha indi tidinya sarta nyarek sangkan ulah pipilueun kana urusana. Aeh, nyamak teh jeung nyarita kitu. Sabenerna mah kami teh hayang pipilueun kana urusan anjeun. Tapi kulantaran anjeun geus wani ngaganggu sarta ngaguna sika ka incu kami. Nyatang itu kami oge moal cicingeun. Komo bari jeung nyata-nyata anjeun boga niat hayang nyilakakeun. Jadi anu kudu nyingkah di dieu mah tayalian iwal ti anjeun. Jika ditu geura balik sarta ulah wani-wani ngaganggu ka incu kami. Lamun anjeun teu daek ngagugu kana caritaan kami montong nyalahkeun lamun ku kami sia rek diduruk. Tembal Aki Juha sikepna katinggali tenang tur daria. Lantaran sanajan kasebut aki-aki oge. Tapi jiwana eusian da puguh lain aki-aki sabongbrong. Teu bisa. Aing mah moal ingkah ti dieu sanajan ku sia diusir oge. Sabab aing ngarasa betah sarta tumanenah boga pangancikan anu sakieu geunahna. Jeung deui ku aing apan tadi geus dibere nyaho. Lamun ieu manusa rek dibawa sarta rek dijieun keur pibatureun sangkan aing teu keung. Lantaran geus puluhan tahun aing teh geus ngulayaban sarta nungguan datangna ieu bangsa. Tah ayeuna geus cunduk kana waktuna. Itu caritaan lelembut anu harita surup sumanding kana kurungan Neng Lisna. Tegadna geus buleud rek mawa Neng Lisna sarta rek dijieun keur pibatureun. Ngadenge kitu sararea anu araya di dinya kabeh oge arolohok. Tapi beri jeung sieun. Aeh. Teu bisa kitu atuh ari nyanyaon teh. Ulah sok sangeunahnya make hayang mawa incu aing sagala. Nah dikira incu kami teh barang. Jeung na deui naon anu jadi kasalahannya. Meniku keukeuh anjeun teh nyarita kitu. Tanya Ki Juha bari deuteup seukeut ka Neng Lisna anu keur kaancikan. Aing mah lain sangeunahna sia. Ngalakukeun kiosot teh sabab aya cukang lantarana. Ari eta manusia memang eueuh kasalahanna. Tapi manehna kudu milu nanggung kana dosana sarta kudu milu ngarasakeun kana akibatna. Tah kulantaran kitu gancang sia geura nyingkah aki-aki peot bahutaneuh. Tapi lamun sia boga niat rek ngahalangan sok gancang geura tatan-tatan. Hayu urang galungan sarta urang ijen ngadu kasakten jeung aing. Itu pok-pokana eta lelembut anu keur gawasa dina awak Neng Lisna. Antukna mah nangtang ngajak ijen ngadu kasakten ka Ki Juha. Lantaran manehna teh embung lamun seug kudu ninggalkeun eta kurungan, da puguh hayang mawa ka alamna. Aeh, teh lah geuning bedegong sia teh dasar setan atah warah. Di sabadan teh kalah ngalunjak. Gancang kaluar sia tina kurungan incu aing lamun teu ngagugu rasakeun sia pangawasa aing. Geriem Aki Juha mapatkeun ajiana terus kepoh ditiupkeun ka pelebah Neng Lisna. Daligdeug awakna ngadaligdeug tapi teu lila terus ajeg deui. Harita mah pangawasa Aki Juha kawasna teu mati lantaran katempona teu krel-krel.
ajian nanaon eta teh aki-aki peot geuning beuteuk karasa nanaon guguru deui sia ka ditu eueuh gunana eta ilmu teh. Ceuk Neng Lisna bari seuri lelengakan katingali siga nu gumbira pisan. Terus lajag lejeg deui dina luhur kasur geus kitu dekul ngajebengan. Cikikik seuri sorana ngirung mata kukurayeun kawasna hayang nyeceleh kana pangawasa Aki Juha. Ningali kitu si Aki gogodeg lantaran kakarahari ta elmuna temental. Ari juragan Pardi kitu deui anu sejena saurang oge anu bisa ngayakeun tindakan naon. Ngan saukur bisa ningalikeun bari ngarasa watir kana waruga Neng Lisna. Be, lamun kaya kieu mah lain jurig atah-atah anu dising hareupan teh. Bet asaku kebal-kebal teuing. Nya andrek ngajak ngesang sia teh. Ceuk si Aki bari ringhap ranjug hatena rada panas ningali kitu teh. Ari sabab geus jelas eta jurig teh hayang ngalelece ka manehna. Aki dah kumaha atuh ieu teh? Tanya juragan Pardi katara beungeutna sepa da puguh ka cida hariwang ka anakna. Sabar, keun ku Aki urang akalan. Walon Aki Juha gerayem napatkeun deui ajiana anu leuwih luhur batan tadi. Bari ngarapetkeun kadua dampaleungeuna, awak si Aki ngageter siga anu lilinieun. Teu lila dampaleungeuna dibuka. Didorongkeun ka hareup. Keap aya hawa panas keluar nembrag kana awak Neng Lisna. Panas! Koceak Neng Lisna ngajerit. Bangsa lelembut anu surup sumanding kana dirina terus ngajol ka luhur. Tuluy kabur ninggalkeun kurungana. Daligdeug awakna Neng Lisna ngadaligdeug koloyong ka sisi ranjang sigareg ragrag. Hedah, gancang tewa karunya bisi rabuh. Aki Juha ngagorowok ningali kitu rikat dan ninewak awak adina. Buru rubuh untungna kaburu katewak. Ulahek awak Neng Lisna leuleus taya tangan pangawasa. Gancang kudani dipayang terus cenah ngagoler dina kasur. Alah, Lisna anaking kumaha kayan hidup teh geulis. Juragan Pardi terus ngadeuketan ka anakna anu harita keur ngarempre teu usik-usik. Katempona mah kawas anu ripuh pisan sarta tuluy pada ngagugulung. Aki kumaha ieu teh kayaan pun anak teh beut kieu geuning? Nyakeun bae antep senasare sangkan bisa leureuh. Lantaran geus pasti atuh awakna teh ripuheun. Tong hariwangkeun ku Aki urang ubaran. Serog si Aki ngadeuketan ka Neng Lisna anu keur ngalempreh teu empes-empes. Jeuh teuing anaki hidup teh beut kudu ngalaman kieu. Ceuk si Aki bari neuteup kana beungeut Neng Lisna anu katempo meuni sepah. Aki, nahapun adi teh moal sawios-wios? Tanya Dani katempo bangun hariwang. Nya insyaallah mudah-mudahan we atuh adi hidup teh teu kunanaon. Ari sabab bangsa lelembut anu tadi ngancik dina warugana ayeuna geus kabur. Cing kajiekeun eta cai anu dina gelas teh. Si Aki menta cai anu tadi dina gelas. Gancang kudani dicokot sor diasongkeun ka Aki Juha. Geuwat ditampanan tuluy dikucurkeun kana leungeun saeutik. Sarta terus diceuceuhkeun kana mun-munan anu gering. Tah ieu cai sesana inumkeun kanu gering, tapi engke lamun geus lilir. Mangga Ki. Aki kumaha jurig anu tadi teh nahala restos kabur? Tanya juragan Pardi bari melong ka si Aki. Lantaran hatena hariwang sok sieun eta jurig datang deui sarta ngadodoho ka anakna. Nya ari ayeuna mah geus kabur manehna teh. Sarta moga-moga eta jurig terus jauh teu datang deui ka dieu. Lantaran lamun seug datang deui, Aki mah inggis matak cilaka. Ari sabab manehna teh lain lawan atah-atah. Lamun seug eueuh pitulung ti Nu Maha Kawasa mah cantang tu Aki oge bakal untupan pikeun ngalawan manehna.
Suhagna mah berat ngalawan eta jurig teh, lain sang hareupanyeun samemeh dahar. Walon laki Juha terus gek diuk deui sila ngajemprak diriung kuno araya didinya. Aki nah kinten-kintenapun anak teh moal kateterasan. Abdi mah janten hariwang ieu teh asa teu tentrem. Ceuk Juragan Pardi ngomong narada dumareuda. Lantaran hatena ngarasa sedih teu tega ningali kayan anakna sarupa kitu teh. Nya ari harepan Aki mah budak teh sing nyerus cager. Tapi urang oge ulah cileureun. Lantaran ieu mah jelas lain gering biasa, tapi aya setan siluman anu boga niat rek ngaganggu. Aya jurig nyiliwuri, aya kelong newo-newo anu surup sumanjing miraga sukma. Sarta hayang ngawasa kana dirinya. Sumuhun leres katingali kusim kuring oge Aki. Eta jurig teh sigana hayang nyilakakeun ka anak abdi. Margi dasa tadina oge pun anak teh hapannya teu kunaon Aki. Samalah kakara wangsul ti rumah sakit meurangna teh. Lantaran wengi kamari oge kitu teu puguh mimitina, ujug-ujug karaos nyeri patuangan cenah mules asa aya anu ngaramesan. Ya atuh teras dibantun ke rumah sakit. Tapi satosna diparios ku dokter, di ditu kaayana teh geuning sehat teu kurang sawios-wios. Itu deui kandunganna oge sehat. Teras atuh dicandak wangsul deui. Tah ari tadi liwat wanci magrib make karaos deui saterasna janten kieu sakumaha anu kauninga ku salira Aki. Ceuk Juragan Pardi mere keterangan kajadian samemehna. Nyaritana rada panjang sarta katingalina daria pisan. Nya keun bae anu geus kaalaman mah da geus moal bisa dibalikan deui. Ayeuna mah menjing oge pikiran anu gering sangkan tereh cager sacara sasari. Jeung deui Aki rek mere nyaho ka ujang sakulawarga. Namun pasoalan ieu teh aya sangkut pautna jeung kajadian anu sawatara taun anu kaliwat. Itu anu katingali ku Aki mah. Aya bangsa lelembut anu datang ka dieu rek males pati mulangkeun ka nyeri. Sabab manehna geus dikaniaya. Maksudna mah rek nagih janji anu baheula geus dikedalkeun ka manehna. Usa urang jalma tapi teu dicumponan kalah dibere katunggaraan. Tah ayeuna manehna teh datang rek ngayakeun balitungan. Lamun hutang uyah bayar uyah, hutang pati bayar nyawa. Kitu lalakonna anu kaimpleng ku Aki mah. Ing sok atuh pikiran. Di antara kulawarga Jang Pardi nah kungsi aya anu nganyerikeun sarta geus nganiaya ka batur. Lantaran ari katingali mah bangsa lelembut anu datang teh neundeun amarah anu kacidarongkahna. Kitu ceuk Aki Juha nyaritana panjang lebar. Sarta daria pisan terus rutret kanu sakur raya didinya. Teu srikna diteuteup saurang-saurang. Juragan Pardi ngajenghok atuh ngadenge kitu teh. Sababnya manehna pisan anu rumasa geus kungsi nganyeri ka batur mah. Nyaeta ka Nyi Rasti. Palah manehna oge nepi ka tega ngabinasa ka kulawargana ku cara ngadurung imahna. Leng Juragan Pardi ngahuleng. Pikirana jadi teu pararugu rasa. Kaduhung jeung kahariwang ayeuna mimiti mangaruhan kana jiwana. Ari barudakna anu tilu Dani Sarip jeung Neng Epa ngadenge kitu teh silih reret. Da puguh ari maraneh nama saeutik oge teu nyaho kana pasoalan eta. Jang Pardi, kumaha geus aya anu kapikir? Nya saha di antarana kulawarga Ujang anu geus kungsi nyieun kajoliman ka batur? Tanya Aki Juha panonna neuteub seukeut ka Juragan Pardi anu keur ngahuleng.
Pogo oge duka kitu acan kaemut abdi oge. Margi raraosan mah ti kapungkur abdi sakula warga teu acan kantos nganyerikeun ka batur. Terumasa mere katunggaraan kadeungeun estuning matak heran puguh ieu teh Aki. Nah make tiasa kieu nya. Walon juragan Pardi manehna mungkir pura-pura teu inget. Da puguh manehna teu wasa ari kudu ngaku mah manako moh hareupeun anak-anakna rek bisa kumahaeun ku ciwana lamun seug nyahoeun kana kalakuan anu jadi bapakna anu ngabogaan sifat telenges jahat aya kamanusaan. Aki punten. Nah telepat eta kasauran teh. Margi ari saemut abdi mah abdi sakula warga asa teu acan kantos nganyerikeun atanapi ngarugelkeun kanu sanes. Tapi nah ayeuna kakula warga abdi aya bangsa lalembut anu ngagaduhan niat kanggo malespati. Ceuk Sarip tumanya kalawan Daria ka si Aki. Da nya sainget manehna mah asa can kungsi lamun kula wargana nyieun katelengesan ka batur. Jang, bisa wae ari ujang sakula warga mah teu rumasa. Tapi duka teuing lamun anu ngalakukeunna luluhur ujang baheula. Teras kedah kumaha atuh Aki dina mayunan ieu lelembut teh. Margi terus terang abdi ngaraos keueung ieu teh. Ceuk Sarip hatena ngarasa honcewang. Leres Aki, kedah kumaha atuh ari tos kieu. Da leres janten keueung atuh pamikeu mah hirup teh sigana moal tentrem. Celengkeung Dani mayiran kana caritaan si Aki jeung adina. Sedengkeun Neng Epa jeung Mang Ocin mah tita tadi jerem teh bae tapi bari tenget ngabarandungan. Jang ari sieun jeung keung mah geus tangtu. Tapi urang teh ulah eleh ku kitu. Sabab urang teh kasebut manusia anu sifatna leuwih mulia tibatan siluman silemin. Asal salilana urang teh kudu eling Kanu Maha Kawasa Allah Subhanahu wa taala. Sarta takwa ka anjeunna. Walon Aki Juha ngalalemu hate Sarip jeung Dani anu harita keur kaancikan kurasa hariwang anu kacida gedena. Oh, janten kitunya Aki, urang teh kedah takwa ka Allah. Nya kitu. Sok gerak ngamimitian diarajar ngadeukeutkeun diri ka pangeran. Tapi omat ulah salah tarima. Aki mah nyarita kitu sote lain rek mamagahan. Ieu mah ngan sakadar mere pepeling ka hidep anu ngarora. Ceuk Aki Juha bari rutret ka sararea. Bareng jeung kitu kulisik Neng Lisna lilir brai bentaret kanu sakur raya didinya. Tuh geuning waktunya api. Mitra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.